A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Ya Allah Raqibul Habibur Rahim, ya Allahul Halimul Hakim, qul baini wa baina aduwi. Ya Allah yassir lisani alayya ilman nafi'a waqsif hajiban nafsi li qudratika ajilan ajilan ajilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Ajrail wa hamalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji kagungan Allah, puja kangtu ka Allah. Syukur salamina milik Allah. Rabbil alamina, Allah mangeranan ka sakabeh alam. Lain wungkul alam dunia tapi oge alam samemehna alam dunia. Sekalangkung kurang kehalaman. Oge alam dunia nu kurang menuju dicarikan, oge alam sabadana alam dunia nu kurang bakal karanggapan. Wabihi sareng ka Allah nasta'inu urang sadayana nyuwunkeun pitulung tina sagala urusan, tina sagala masalah, tina sagala kasusah, kabingung, pangabutuh, kasulitan, kesedihan, kesenangan, baik dunia maupun akhirat. Wadini di dunia, wadini dunia oke akhirat. Rahmat kali salam, rahmat Allah, oke hurmat Allah, rahmatullah al-makrunatu bita'dim, tegesna rahmat Allah nu dibarengan kalawan ngagungkeun. Oke hurmat Allah ebi taslim min kuli abati wa naksin. Mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ke junjungan urang paduka alam, pemimpin urang, presiden urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabat tabi'in, tabi'atna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'id wa qarib ucaket bahkan utebihna untuk nama kulul muslimin nepi ka sakabeh jalma Islam sok sanajan maksiat termasuk urang. Mudah-mudahan we urang salamina kangge maghfirah sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing dihampura dosa memeh maut, sing dirahmat dina waktu maut. Urang sadayana timimiti ayeuna urang ulang lesot tina pangapuran Allah Subhanahu wa taala. Oge urangna we ulang ngajabkeun nyieun dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapoe minta diampura, ngapoe nyieun dosa. Kada leuheung eta mah. Anu ngapoe nyieun dosa tapi tara tobat jeung tara minta hampura ka Allah ta eta mah asal dalieur.
alus keneh jelema anu dosa tapi sok minta hampura ka Allah tinimbang jalma anu tara berbuat dosa tapi adigung tara minta hampura ka Allah kumasa dirina teu dosa artosna Allah mika haba Allah mika cinta ka jalma anu sok sering tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Allah mika haba Allah mika cinta ka jalma anu sok sering istighfar ka Allah Subhanahu wa taala dina dosa-dosa nu geus diperbuat leutik nu ageung nu sedeng kabeh we dosa anu poho jeung teu pohona dihaja jeung teu dihaja. Komo urang majalma nu berdosa. Jalmi nu teu berdosa mah ngan ku hiji saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah mah lamun jang umatna dosa jang Kangjeng Rasul mah dikompensasi moal dosa. Tapi Kangjeng Rasul mah tara sok sanajan tara Kangjeng Rasul berdosa tapi istighfarna sadinten samungi tara kirang ti 70 wihan. Tapi urang jalma nu berdosa unggal poe nyeun dosa kadang-kadang istighfar tilu ge asa geus jadi wali. Malah masuk tara istighfar teh sok poho. Malah sunatna geuning lamun urang rek sare kudu istighfar heula 3 mah. Komo urang tos salat mah kudu istighfar minimal 3 balik. Rada lobana 100. Ya, tambahan deui 300, komo nepi ka 1000 kali mah istighfar. Nah nepi ka wayah kieu asa encan istighfar 1000 kali teh nya. Padahal mun dipaksakeun pada moal pirang we. Moal meakeun poe. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Eta mah sayyidul istighfar. Malah lamun aya hiji jalma nu maca sayyidul istighfar isuk-isuk samemeh lohor dikersapkeun ku Allah dipunut ajalna mangka eta jalma geus jelas bakal jadi ahli surga. Mudah-mudahan we sing urang amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak ulah petotnya sayyidul istighfar sakirang-kirangna 4 wihan sabadan depan teh Bu. Osok 4 wihan sayyidul istighfar. Osok alhamdulillah utara masih kena encan. Malah mah meme salat subuh harus nama 70 wihan sayyidul istighfar. Lain wong tua bakal dihampura dosa tapi justru man laziman istighfar sing saja manusok ngalajimkeun dawam istighfar mangka rizkina min haitsu lam yahtasib bakal datang didatangkeun deui ku Allah tina arah anu teu disangka-sangka. Karasa da hirup minang istighfar mah rizki teh babahari. Lamun ayeuna urang ese rezeki, wah urang teh tara istighfar ka Allah. Pang nama nikmat anu paling gede, urang mudah-mudahan sing meunang kaasupkeun jalma nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Sing sajalma nu dipikaridho ku Allah engke-engkena eta bakal dibere tempat picicingeun urang di akhirat, tempat nu dipikaridho ku Allah nyaeta puncak tinggi nama surgana Allah Subhanahu wa taala. Sing hoyong urang teh lobet ka surga. Hoyongnya kantenan we da jalma nu nyebutkeun mung ka surga mah murtad. Lamun aya jelema ditanya ai maneh hayang asup ka surga, cek manehanna mung bagian batur we ka surga mah takut.
pegat Islamna ge ka surga mah kudu hayang jeung ka surga jeung teu mah lain ku ibadah manusia tapi ku fadl Allah ku karidoan Allah ku fadl Allah urang dilebetkeun ka jalma anu dipikarido ku Allah engke Allah bakal neuneun urang dina tempat nu dipikarido sok sanajan urang diteuneun dina neraka ge aya dipikarido ku Allah mah moal panas ngan loyokna jalma nu meunang dipikarido ku Allah pasti ditempatkeun nana dina sawargana Allah Subhanahu wa taala. Tapi geuning ditingali ku Kangjeng Rasul dina waktos Isra Mi'raj. Ada balelo teh nyaritakeun. Gara-gara ngadahar pisang beak 5. Udah eta nu aya rek ngaji can ngawalkeun sangu ari ngaji teh ngaluarkeun tenaga aya nu aya pisang 5 diwapkeun we suka teh nya uing kabeh aya teh jasa reakeun pati ngadar gorengan kemarin acara rape pun medongkap setengah 10 teh Bogor bari mawa motor hujan ngeripis aya tayina mah rek ngenong nganterikeun budak ke Bogor. Ayo pas inget isuk teh poe Salasa rek ngaji aku balik peuting-peuting ge poho cenah padahal mun teh poho mah mau fungsi ayeuna meureun ke Bogor tah yang sipa mudah-mudahan teh doa ti ibu-ibu sadayana urang kali teh sing diraksa dijaga dilindungi tina sagala bahaya jeung cilaka hirupna sing dibarokahkeun darabina amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditingali ku Kangjeng Rasul dina sawaktos Isra Mi'raj ittalatul jannata fara'aitu aksara min ahli hal fuqara red ku Kangjeng Rasul ditingali ternyata geuning lolobana jalma nu jadi penghuni surga teh jalma sangsara jalma jalma beunghar geuning nanu beunghar eueuh di surga sur ngan lobana teh seperti loba jalma sangsara ari urang hirup hayang beunghar hayang sangsara hayang beunghar ari kahayang sok sampurna hayang beunghar bari hayang asup ka surga ngan jatahna saeutik cenah Bu loba kena jalma sangsara di surga terus dibuktos ku Kangjeng Rasul ditingali itolatul jannata fara'aitu aksara min ahli hal fuqara jalma fuqara buktikeun atuh ayeuna sok ye nu hadir kana pangajian lolobana jalma nu make emas nepi ka siku atau nepi henteu loba kana jalma sangsara amin inget kana pangajian teh ingat kana poe Salasa, ingat kana poe Jumaah, ingat kana poe Kemis, ingat kana poe Sabtu, ingat kana poe Senin jeung Ahad. Isuk-isuk buburu mandi, buburu diudak dandan rek ka mana? Rek init ka madrasah, malah udakna ge nu budak pipa. Ya. Eta teh pan lolobana nu kitu teh loloba keneh jalma sangsara. Ya. Mengarariung di madrasah anu daek ngaji mingguan papada tatangga jeung tatangga sok ilikan tatangga urang atawa ilikan diri urang aya nu bogeun sabah dua eta ewa teu aya tuh nya matak paingan atuh di surga teh loba jalma sangsara da beda atuh syukuranana jalma sangsara jeung jalma beunghar ibu sok jalma sangsara ibu init ka sawah kuling ngarame ya, dibayar 60.000 aya ngarame sabaraha ayeuna 50 atau napi 60 nya Bu mun aya nu mayar 100 teh sasamen
bawa bekal jeung lauk asin malah sok disuguhan kun boga sawah teh jam 8 haranya heula tuluy dahar dur we lohor terus di lohor teh balik ning ka imah salat zaman baheula malam tos ngarame teh trojol yang budak dunungan punten mangga oh cenah ieu ibi aya sangu ketan jeung sambal oncom kan kitu baheula mah aya geus tujuh teh nya ayeuna mah lamun aya nu mere sangu ketan jeung oncom teh anu mere nu digawe ge pasti nawar jang bawa dewe ka itu hayang padang baheula mah kitu nuhun ujang cek ngetos ngarame teh tuluy ngagoroan budakna neng ujang ceuk ka dieu ieu mama menang milih menang rezeki di Allah menang sangu ketan jeung oncom sambal oncom malah cek budak dunungan teh tak ieu cenah mayar anu tadi 50.000 kadenya lamun mayar nu gawe ulah sok ngengkekeun lamun ngengkekeun mayar nu gawe telat samenit we dosa gede terkecuali urangna geus sanuk-sanuk kanu gawena bi punten ke bisi mayarna abdi telat punten we da panginten udah gidig heula tan kumaha da aya bahasa heula nganyuk sausum kumaha teuing tah mun nganyuk sausum tapi asal aya karidoan anu kulina asal aya karidoan anu kulina ai cek nu kulina teh mangawai nganyuk sausum teh da abdi mah lain kang ayeuna kang mister lomari ieu mah ditah gawe ka batur teh nya mang atana bibi pangarametkeun laporan geus beres gawe teh sapoe dua poe tilu minggu kakarek di sabulan kakarek dibayar doraka badah kita mah doraka teh anu ngulikeunana kade eta teh dosa teh karasa tapi gede bisi urang lembur sok boga pagawean kitu hartosna mah bisi urang lembur sok boga sifat kitu eta teh dosa badag ngengkekeun bayaran tina hasil keringat batur mau tina hasil keringat batur anu dibawa kabur ku manorna bang eta mah dosana kitu padahal pisan tayeu ladang nabi 50.000 disuhun ujang cep kadari urang nyanget kata bapakna digoroan tak ieu 50.000 alhamdulillah mak menang milik alhamdulillah nyebutna ge bedok nyebut alhamdulillah nage alhamdulillah rezeki ti Allah sangu ketan menang sambal oncom menang terus menang duit 50.000 dibagikeun we duit teh tak ieu jang meuli beas saleter 10.000 tak ieu jang meuli laukna daging ayam saparapat 15.000 geus 25 tah anu 25.000 deui kurang teuneut 5.000 anu 20.000 deui jang bekal isukan eta budak sakola sa 5.000 ewang nu 10.000 deui jang bapa maneh meuli bako ya nikmat bae geus kitu teh sare ngaguher bani ku nikmat bari ngareureukeun ka capek alhamdulillah hirobbil alamin bedok Pak ya jalma sangsara mah kitu patak pantes atuh cek Kangjeng Rasul geuning di surga teh lolobana jalma sangsara tingkat syukuranna ge nepi ka khusyuk bedok sabab eta rezeki rek leutik rek badag geuning rezeki teh ti Allah disyukuri sarua bae lamun urang menang rezeki dibere duit ku salaki kudu syukuran lain wak ngajebe mah ya ajis dina dinten ayeuna teh da apa teh berenang ngan kur menang 70.000
wayahna we ku apa rek dicokot 10.000 yang beli upan atau rek beli bako taya nu 60.000 rawatan we ku mamah meureun jang barudak meureun jang terus iko we ngalpot yang skincare mah kewe lah kana lalu pan jawabanna teh kumaha duit sakieu mah mahi atuh abah bare dogeun malah mah atawana ditampana disakalikeun didudutan geundeungan dah moal mah duit sakieu mah tuna we nyata anapun ketel ya ini tampak duit saeutik jeung duit loba oke pan eta teh ti Allah sakitu jeung menang sakieu rezekina memang sakitu eta direzekian ku Allah syukuran heulakeun kuduna kumaha mah ya ajis menang 60.000 nu 10.000 nu ka abah rek dicokot kebae nu nenta 50.000 alhamdulillah suhun dina mumunan atur nuhun abah ya dinten ayeuna urang dipaparingan rezeki ku Allah teh keun kumaha urang jajar-jajar urang sinamahi satauneun urang beulikeun kana kalender mahi satahunan ka tahun 2027 kalender ya. Allahu akbar syukuran heulakeun sing sajalma nu syukuran ka Allah di mana eta jalma diberi rezeki jeung nikmat ku Allah mangka rezeki jeung nikmatna bakal ditampahan deui ku Allah sok cobaan ibu menang duit 20.000 suhun dina mumunan ya Allah alhamdulillah nuhun Gusti moal aku ngisi lagi ditamahan deui ku Allah tinimbang jeung di mana urang menang milik jeung menang rezeki ku urang dijebengan hese moal namahan deui malah jadi kupur nikmat hukumna teh da karaos ku abdi teh teh ya karaos ku abdi lamun aya jalma urang menang milik pamere we heulaanan ya. Disyukuran ku urang teh aya pande teh kadang-kadang nu mere teh dina amplop teh aya nu 50 aya nu 25 aya nu 10.000 nu 5.000 ge aya alhamdulillah ya Allah nuhun Gusti ieu teh rezeki ti Allah nah tekung silila geuning bu aya disyukuran kitu mah datang deui 500.000 tah syukuran tah eta jalma sangsara beda dina tingkat syukuranana tingali ayeuna jalma sangsara bedakeun jeung jalma nu beunghar boga tagiheun di Jakarta 50 juta atau di Jakarta we atuh di Riau atau di mana merada jauh di Riau boga Kario teh meureun kana kapalna ge lamun bolak-balik 7 jutaan begitu teh. Rek nagih ieu da boga duit 50 juta. Boga modal ieu 4 juta. Pake we modal perjalanan ai datang Kario teh nu rek ditagihna teh eueuh. Aya pamajikanana. Ya. Cek pamajikanana teh punten we amang atuh amang mah ka dieuna teu ngaWA heula. Eta ngahaja urang mah teu ngaWA teh mun ngaWA heula pamarsana ki maneh bakal kabur. Boga tagiheun 50 juta disalaki teh. Ta ayeuna da amang keur butuh rek dicokot duitna. Cek pamajikanna teh borora duit 50 juta. Ye ge aya 1 juta meureunna tah puguh 1 juta ge jang bayaran barudak. Rek dicokot mangga moal mangga. Dicokot ban bari amok-amokan bari ara aing teh ka dieu teh modalna ke 4 jutaan bari erek balik teu boga ongkos rek ngandalkeun tina ladang hutang aya rek ngandalkeun tina ladang nagih ayeuna kumaha dibere ngan kur 1 juta cing boga pikiran atuh boga hutang 50 juta dimayar 1 juta bari urang jauh-jauh ka dieu ti Jawa Barat ka Riau bari gede ongkosna wah geus sagala disebut ya. Lain syukuran menang duit 1 juta panu 1 juta teh ti Allah meureunna justru karaka amok-amokan ditarimakeun lain syukuran justru eta teh rezeki ti Allah
Beda jeung jalma anu sangsara, jalma sangsara dibere duit 50.000 nepi ka syukuran age disuhun dina mun-munan. Modok alhamdulillahna sare tibra syukuran ka Allah bari duitna digunakeun kana jalan anu halal. Ya, bedana jalma beunghar jeung jalma sangsara teh geuningan geus kaciri. Tah matak pantes atuh sangat rasional cek Kangjeng Rasul di sawarga teh loba jalma sangsara. Mudah-mudahan urang sing ka surga. Sing dijieunkeun jalma nu dipikaridho ku Allah, nu ditempatkeun dina tempat nu dipikaridho ku Allah. Aya sababaru rupi geuning bu anu diharamkeun ka surga. Di antawisna maktubun ala babil jannati anta haramun ala mani zakat. Kedua ieu mangajina urang kemana-mana mereka bahas kabeh di si aya zaman kuluna kolorong di alam dunia maksud hayang ngadupaan lencar eta jalma rek hayang asup ka surga. Ternyata di dunia na eta jalma teh tara zakat mangka haram bejakeun ka jalma nu kitu haram ampi ka surga. Aduh. Ari palebah zakat mah jigana ari urang lembur mah moal. Bisi aya nepi ka zaman ayeuna aya zaman nu nyaah keneh ku zakat eta teh zakat teh daki harta batur. Harta miskin, bagian fakir, bagian yatim, bagian gorim. Hari zakat teh kudu ka saha, kudu ka mustahikna, mustahik zakat aya 8 di antawisna mustahik zakat teh fakir jeung miskin. Hari urang asup kana miskin teu asup. Naon sababna asup? Sabab hayang bubur ge sapopoe jang isuk teh sok nginum heula. Jigana kategori ieu mah urang lembur urang mah asup kana miskin tapi oke. Bade naroskeun upah abdi teh nyerang sababaraha urang, saurang teh nu 4 kintal, anu 5 kintal, anu 3 kintal kepenginna teh. Tah pantara disangat jakatna yang pengen salit masai. Abdi ngajakatanana kumaha? Tah geuningan aya taluhan teh. Sa ibarat teh tinu sabaraha teh, tinu sabaraha urang teh saton misalkeun tina sababaraha gunung keneh sabaraha ton. Urang kembalikeun heula kana awal. Nu wajib ngajakatan teh jalma anu ngabinihan. Jadi sok sanajan sawah batur, sababaraha gunung nya sawah anu batur di sawahan urang san wajib ngajakatan urang anu ngabinihan. Engke di mana geus dicanak zakat jeung canak naonna nembe dibagikeun hasilna. Tapi eta teh sok aya nu cenah teu wajib zakat ieu mah kengingna geus saalit cenah jadi upami masalah zakat diukurkeunana kana satahun sakali. Ayeuna satahun sakali sabaraha kali nyerang, lamun satahun 2 kali nyerang berarti hasil tinu kali 2 kali nyerang dihijikeun gitu. Lamun hasil tinu 2 kali nyerang dina sausumna kengeng 5 kintal tapi dina satahun teh aya 3 usum kengeng 5 kintal berarti geus meunang 1 ton setengah. Geus misal zakat wajib dikaluarkeun 1/10 berarti lamun dina sakintal setengah ngan ukur 1 ton setengah ngan ukur sakintal 50 kilo diduitkeun teu naon-naon. Lamun dina satahun sakali kurang ya ukuranna satahun nya ukuranna satahun. Lamun dina satahun sakali kurang ti 1 ton maka teu wajib zakat nya. Bari katangtuanana engke dina cara ngamodal caina dina waktu nyanyian sawah naha cai urang teh di cayanana ku cai solokan atanapi ku cai hujan anu unggal poe atanapi ngulikeun caina engke beda deui urusan zakatna
mulikeun caina teh datar aya caian teh kecuali menang nyedot. Nya. Tangke beda deui urusan zakat. Nah, itu. Upami abdi teh acan teh anu abdi mah dibubuh teh tos wajib zakat anu abdi we ngumpul di zakatana teh. Kedana memeh dibagikeun terkecuali aya perjanjian sate acan dibagikeun anu bagian dinya mah ku eta zakatanana anu bagian urang mah ku urang zakatanana tapi alusna lain alusna mah kudu dikaluarkeun heula zakatna sabab anu ngabinihanana urang gitu. Jadi nu boga sawah mah hasil bersih pokona mah tangke mah wajib anu ngajakakan teh nu ngabinihan terkecuali lamun binihna dibagi dua jeung nu boga binih dirinya sapali binih ti urang sapali itu sawios-wios susahnya. Nah jadi kudu detil ya tuh jadi nyambung karena fardu ain nya jadi nyambung karena fardu ain kena ae dari madrasah hartosna di madrasah mah memang tempatna ilmu upami urang teu apal biasa ditaroskeun sok bisa aya taroskeun mumpung kasampur. Masalah zakat ari zakat tina hasil sawah atanapi ku harga sawah nya pas pan aya geuningan sawah anu diborongkeun nya 10 jutaan dicokot teh 1/10na tina 10 juta 1 juta naon tina 1/10 tina 10 juta sabaraha tah sanes kitu jadi tina hasil pare hasilna sabaraha kintal nya kalikeun heula kana harga oke hargana sekian we dicanak 1/10 na. Jadi ulah tina harga global anu diborongkeun padaina mah sok aya nu diborongkeun nya. Jadi keukeuh we tina hasil. Lamun diborongkeun tinggal nanyakeun we ka tangkulak menang sabaraha puluh kintal euy tina sawah anu urang oke zakatna tina hasil kintalan eta. Ulah tina harga urang ngajual. Hartosna tina hasil sawah tina hasil pare. Nah itu teh masalah zakat teh kadang-kadang can hafal sadayana. Kasaha urang zakat? Tah aya 8 mustahik. Aya 8 mustahik. Tiasa ka fakir zakat teh. Nya tiasa ka miskin zakat teh. Tiasa ka gorim. Gorim teh naon mangawat gorim teh jalma nu boga hutang. Ya, boga hutang nama rek tatangga, rek material, boga hutang nama atau rek mana, we sabodo teuing. Tak eta teu naon dipasihan zakat. Tujuanna nya supaya manehanana nya timbal balikna kabantu we atuh yang bayar hutang. Kumaha umi ka murang kali tapi anu rumah tangga biasa teh. Biasa. Asal ulah murang kali anu wajib kene dinapakahan ku urang. Ya biasa rumah tangga anak komo buka pemajikan anak tilu mah zakat mah kadulur heula ya halus nama kadulur oke heula keun dulur tangke we nu sejen ya urang ge lamun hayang tuwur tawa teh sok kadulur heula ulah beuli kadulur sok beda geuningan kayak sok rada hayang murah, bari murah sok hayang aya diluwihan di kadulurna. Tadi anta bisa zakat, ya, bab zakat. Tangket maktubun ala babil jannati anta haramun ala mani zakat cekang jeung Rasul di mana aya jalma nu tara zakat atawa jalma anu teu bener zakatna maka eta jalma maktubun ala babil jannati haramun ala jannah haram diharamkeun asup ka surga. Palalaurnya ade wajib zakat mah wajib dikodoan tahun sekian urang zakat teh kurang can gugur kewajiban lamun can dikodoan
tahun 2020 urang teh Jakarta teh karek saware hari inget-inget ayeuna. Oh ayeuna kodoan. Ayeuna kodoan teu naonna. Yatim di urang maka gorim teu meunang zakat ka katurunan Kangjeng Rasul ya seperti ka syahid kengeng haram katurunan Kangjeng Rasul teu kengeng nampi zakat haram hukumna di urang geuning sok loba habib nu minta zakat nyata kudu dipertanyakeun heula ada dina urusan zakat mah hari anjeun teh leres katurunan Kangjeng Rasul ya atanapi memang palsu karena ini mah loba anu ngaku-ngaku habib palsu seueur nu asli ge palsu seueur zakat ka Abdul tanya heula eta Abdul asupna kana kategori naon dul ari Abdul asup kana kategori naon miskin cek Abdul teh abdi mah kagung mobil G5 ada bala leungar ibu tukang menta-menta teh tak kade aya urang eta tah urang lemur urang desa urang keneh mau disebutkeun ngaran lemurna punten abdi Abdul aya sugan teh tina Kristen asup Islam tina Buddha asup Islam si orang teh ngaranna Abdul di lembur susukan abdi nuju ngalanongan jami terojol we punten Assalamualaikum waalaikumsalam ai abdi mah apa jamina abdi Abdul cenah pas ditinggal teh beureun kenaleun ka abdi mah ngaleos langsung tulus nah make ngaleos dalin Abdul kafir asup Islam ngaranna Abdul profesina we tukang kuntu penta kade urang ulah buka profesi tukang kuntu penta nya Bu sakali menta ka jelema 70 lawang rahmat ku Allah ditutup Allahu Akbar urang yang sok menta sok cilimit menta anu 70 lawang rahmat Allah ditutup. Beda deui kitu. Eta mah bogana ge hayang pasti hayangan mere. Tah zakat nya punya secara pribadi atuh bisi teh apa mangke taroskeun we bisa isin kudu sanes harus kene ka bumi. WA we urusan zakat kan urusan zakat mau kudu dikodoan kagorim zaman boga hutang tah zaman nu keur ngabangun pasantren nah geuning urang sok mere zakat pan maranehna mah keur ngabangun ka pasantren teh tetep boga hutang ka patrial hutang kai hutang semen naon zakat anjeun